A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap kurang zarah ka para wali teh ulah sok mentana naon zarah ka wali. Ieu mah zarah ka wali pun tak penta wali. Aduh abdi teh minta dimajukeun usaha. Emang pangeran nyana wali atuh abdi teh coba bae ya usaha lah ieu asana bangkrut amat. Lantaran di kepemerintahan Jokowi mah jadi kos kieu. Dua perkara abdi menta wali, hiji pajukeun abdi mun abdi teu maju Jokowi na jungkelkeun Gusti. Pan siapa kos kitu mentana. Eta teh salah. Ulah kitu atuh. Geus bae mamenta Gusti, abdi mamenta teh ka Gusti, ieu zarah ka wali, wali teh ahli Gusti anu geus bisa ibadah. Cepretan abdi atuh Gusti kana ngeunana ibadah sakumaha ngeunana ieu nu dizarahan ku abdi. Jana mah geus bisa tawakal, nya mah bisa sabar, nya mah bisa qanaah. Nya mah geus deukeut jeung Gusti. Abdi ge hayang cara manehanana tah zarah ka wali mah kos kitu. Jadi supaya urang teh bisa nuturkeun nyana. Mah zarah lah. Mau pemimpin zarahna ge kubloon deui. Pemimpin ayo. Kayak dipangmentakeun ka ditu, kayak ditawasulkeun ku kula geus pokona. Hayang nu hayang naon ieu tulis bae geus didinya tulis. Kula nu ngalaporkeun geus beuh. Eta tolong pemimpin zarana lain hayu pupuk supaya rapih nyahueun kana aturan-aturan zarah nu mantak Muhammadiyah ngaharamkeun ge eta nyana. Eta kos kitu haram ku zarah kos kitu mah. Ulah haram naon kitu zarah ka para wali basa kumaha. Eta teh tadi supaya kacepretan kabeleteran. Masyaallah. Ieu urang lamun nyaritakeun tentang jelema anu geus panceg niatna boga kayakinan etalah para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Urang gulak-gilek. Koncina mana? Koncina dedeleuan mata teh geus kudu ulah resep kana dunya sakitu wae. Lamun mata masih kene resep kana dunia gulak-gilek wae kajen kumaha. Kajen talar Quran, talar hadis, kajen teuing jana geus bahsul masail. Tapi mata resep kene kana dunia gulak-gilek wae. Kamari Muktamar NU aya 3 panitia. Panitiana 3 di Jombang. Hiji panitia muktamar asli. 2 panitia gadungan. 3 panitia akan kedatangan presiden. 3 ente mah teu memperhatikan muktamar we. Aing mah di ibabah ge nyaho. Ji, sakieu nyaho nu menang ti mana tuh? Ulah mimilu ka aing. Sama si aing main. 3 panitian. 3 hiji muktamar asli. Panitia muktamar asli. Nomor kedua panitia gadungan. Nomor katilu panitia akan kedatangan RI 1. 3 panitiana. Nu panitia asli eleh ku panitia gadungan. Lantaran panitia gadungan mamawa tas gede. Tas gede. Disatukangin nyana aya tas. Kabeh kunyana didatangan. Siap ente. Anu dibere 50 juta, anu dibere 30 juta, saurang kiai kan jarago ngajina. Anu geus di otakna teh aya bahsul masailan, Quran aya di otak, hadis aya di otak, tetapi hasilna 70% kiai narima karena pamer eta duit. Ukula dibejakeun sote, geus hancur-hancuran ku. Ye mang kumaha gitu. Kadenge kurang anu nyawan aing jeung siapa? Nyawan aing. Coba buktikan Kiai nu merean duitna ngobrol jeung aing. Dek lompat ka mana sia? Dek lompat ka mana? Ayo ngaku sia, disesuaikan sungut sia ku aing.
ieu maksudna naon rusak jasa Quran aya di nyana hadis aya di nyana yuk basul masail jarago nu mantak dibubarkeun ge hampir dibubarkeun emang naon duit main ieu nu mantak agil sirat deui ieu nu anu terpilih duit nu main baheula matas basul masail mantas mutamar NU di jero dada di jero otak aya basul masail mawa ilmu kuari balik mutamar nu ditubakang teu nyaho anu di luar. Iya naon dimaksudna ieu? Inget ka Abah deui bae, kula maca tadi. Aing mah teu kabita, bisa ngaji, jago ngaji henteu. Nu kabita ge ikhlas, tah kadadehekeun we tadi ceuli. Mun sia bisa ikhlas, geus. Jadi jelema mun sia can bisa ikhlas, can jadi jelema. Mantak datang ka kuari kula teu berusaha supaya ikhlas, abah jelema marere duit ka kula. Sial jasa orang hese tak ikhlas. Aduh, masya Allah kan. Nomor kahiji, nomor kedua, eta abah mah ulah sok ngadahar duit di pamarentah. Tarima mah tarima bae cekel, kusia. Aju ke mana ke? Ulah bawa omong. Aduh, aja pending geus kieu bae, aya kene eueuh. Ya kula ngabejakeun sote lain naon supaya ulah jadi rahasia agama be maju. Urang jeung pamarentah ulah bendu. Jaloba kepentingan anu urang teh diuruskeun ku pamarentah. Nu ulah sote lain babarengan jeung pamarentahna, ja birokrasi memoal kaluar ti pamarentah. Partai kaya di pamarentah, hayu dukung pamerena ulah dicokot. Cak kitu. Ulah kieu, ulah wah ekstrim jasa ka pamarentah. Ulah negara urang kan negara politik. Politik kan aya di pemerintah anu ngajalankeun roda politik kan pemerintah jangan salah mah lain pemerintahna lain politikna kiai nu narima duit di pemerintah eta nu salah nama lalu bawa omong pun tenang lah. Besi pajar ekstrim kapan atuh nu mah kula mah jeung lurah wararau jeung camat wararau jeung bupati lain bupati Tangerang bae gubernur loba jasa nu wau bahkan jelema nu di luhur ge nu dipunclot atuh wow bahkan aya nu pernah mere duit teu ditarima loba saksina henteu ulah kan nyana maksa manya maksa bae kudu bae terima kukula terima kukula bener ngan jangka masjid moal mali ka masjid ke moal masjid dia moal ulah duit pemerintahan di masjid dia mah kecuali pribadi lamun narima geus sabaraha miliar masjid ulah ieu mah endek ngaji bae endek ngaji mere tatarina endek 100.000 gede teuing asupeun deui cokot 50 gede teuing akhirna mah 500 mau nyata geus teu kadele. Tapi jadi baik. Nah, masyarakat di dia tadi dipaksa nyen masjid. Ulah, bisa nu ngomong teu ngeunaheun ulah didengekeun. Geus, nyana pelit ulah dipenta. Geus jadi mah masjid Allah, tapi ternyata di Cilongok mah masya Allah. Kukula karasa lain bae lalaki awewe ge awewe mun dipersilakeun ti tangga bangun darahek nya mah di dieu. Sebab di omebe ku panitia. Aduh, ya orang nyaritakeun niat cing hade. Jadi jelema anu geus bisa niatna mantep, hartina mantep boga kayakinan. Yakin teh aya nu datang ka ilmu yakin. Ilmu yakin mah sakadar dina cangkang aya nu datang kana ainul yakin aya nu datang kana hakul yakin tah eta urang teh dina niat ge dina niat lamun can datang ka ainul yakin cara urang kieu teu husu salat teh husu salat sholli fardhal maghribi salasa rakaat Allahu akbar biasa
Allahu Akbar mulai sepatu aing sendal aing anu maling moal nya ieu masjid ieu mah biasana rada rawan ieu aduh ku aing teu dititipkeun ka tempat sapaditipan kan kaduhung jasa ya aing aduh masa si salat kos kitu tah eta kan salat hampir rata-rata Bismillahirrahmanirrahim aya boga duit bangsa 3 juta deui kabeli motor tah ngan 3 juta hese jasa ieu ngan 3 juta aduh beta ka bapak teu dibere ku bapak aya 3 juta ieu keur salat ieu motor nu aya di jero hate lain Allah nu aya teh sapatu nu aya teh sendal nu aya teh kendaraan nu aya teh jabatan kunaon eta niatna kakarak cangkang doang ngaranna ilmu yakin kakarak datang ka ilmu mah kos gitu udaran tapi lamun geus datang ka ainul an hakul yakin ainul yakin be mulai husu aya husu ngeunaheun salat Allahu Akbar keagungan Allah bakal katempo keagungan Allah bakal kadeuleu keagungan Allah karasa bahkan gerak diri nage lain perasaan nangnyana na ngagerakeun Gusti Allah kakarak dirinya aya husu ngeunaheun biasa dina benak di otak aya Allahan di dada aya Allah terus kabeh aya Allahan geus kajen kukumaha ge geus ngeunaheun bage ngeunaheun salat teh aya reungit geus teu karasa reungit moal karasa sebab Allah Maha Agung sapira reungit geus teu karasa wang reungit di dia teu geus teu karasa biasa bae urang mah pun salat teh pabelit jeung reungit Allah wari maghdubi alaihim waladdallin cek urang teh reungit sia jasa ngaganggu ka aing sia aing pindah bae kitu ya salat reungit ya Allah ku hese-hese teh tah moal bisa lamun urang teu ngarahan kudu diarah terus lalaunan ngan mual bisa datang kadinya sebab naon perpindahan nu diurus teh apandek awak doang atuh urusan awak mah eta kitabna Riyad Takrifatul Muin eta jang urusan awak naik urang deuk ngurusanana deuk ngurusan kolbu atuh kudu pindah kitabna Kifayatul Azkiya Minhajul Abidin sakadar dibaca mah geus lain eta praktek berarti kudu boga guru praktek sakola ge mimiti ilmu kedokteran di meja kemudian praktek manehanana besi salah nyuntik engke pelebah mana urat nu kudu diasupanana teh pelebah mana ieu praktek ge nu montok aya nu tas disuntik aju bodas kieu bengkak sabaraha kieu bebe jadi ka dokter tanggung jawab geus bodas sagede kieu teh dokter salah nyuntik mentek kuari tilok nyara runtik dokter masih salah tilok kuari mah teu main suntik obat bae geus pokona teu barari sen nyuntik kuari mah baheula mah suntikanana jago jasa lamun urang deuleu Gusti Hasan bari peureum nya nama nyuntikna ge nongeng trek beres Gusti Hasan kok gitu enak nih penyakitna iya cenah ceuli kalau luar cule sia mah dibawa ka dieu Gusti Hasan gugurang mah izin nyana ngomong gandengnya sok ada ge ku kabehan cule dibawa ka dieu jakira ka dieu dibersihan tapi emang geus kos gayana Gusti Hasan eta masyaallah beres eta ieu naon deui ieu tuh pan boroknya iya borok bilatungan sia mah borokna ge pugu urang izin mau borok ka dinya nyana ngomong embat jasa pan kadia kau yang diroskam sia aduh itu Gusti Hasan beres nongeng suntik tret beres nyana nyuntikna ge asal nongeng di urang aja bae ditotol trot tret beres bangun babarieun teh dokter kuari hese ka nyuntik hese ya Allah kari ieu urang geus boga ainul yakin mah ngeunaheun berarti kan guru ngurusan hate berarti aya parantina kiai nu jang ngurusan hate
geus lamun jelema datang ka ngurusan awak bakalna kos kitu tingkahna ngomongna geus ngomongna ge ngomong awak bae ngomongna ge ngomong awak bae ngana mah lamun ngariung nu diomong-omongna kepentingan awak bae eta jauh bagus lah lamun diberkatkeun jang awak kan jauh mah jang awak eta jeung boluna sakalian jang awak pantakan nah wajib kuatin wae atau mah garong ngaranna eta jang aja ngariung jang kepentingan awak si ade panitia si ade nya ulah indit si ade panitia besi poho ieu geus negoran panitia bae nya nama eta pan masalahna lain amplop mah teu butuh jerona jakena eta kan jang awak ngomongna ge eta jelema datang ke awak bae nu diomong kepentingan awak bae jang dahar jang nginum jang kendaraan jang dapur dan lain sebagainya berarti eta kiai zohir geus lamun engke aya kiai geus teu perlu nu kos kitu nama anu dipentingkeun teh kolbu berarti kiai kolbu kan ketika kiai zohir ngomong-ngomong kolbu nyaer teh asana teu napak sebab naon eueuh di jero hatena ge emang kepentingan zohir tapi lamun jelema geus datang ka kepentingan kolbu nu dicaritakeun kolbu nyana ngurusan kolbu urang tersentuh bakalna sebab nyana teh anu di kolbu nyana dikaluarkeun ku nyana ngeunaheun ka urang nikmat komo lamun jelema geus datang ka maripat di jero hate teh di jero jelema anu maripat loba caian cai eta teh loba bangawanan jalan cai kali singkolocor di jero maripat mah cai maripat anu lir teu beda jeung cai nu aya di jero kolbu dikaluarkeunna melalui lisan ketika jelema maripat nyarita jelema teh milu mandi cai keur dikaluarkeun tiis mandi haju rapi sakali mandi 2 kali 3 kali rapi engke di lembur masing-masing nanya sia rapi amat sih mandi di mana lamun cara mandi betul di ditu aing mandi di curugan itu caina herang ngeunah tiis caina ge herang ya aing sering mandi ka tumun cara cai teh mah engke ge bawaan hayu herang jaheuh herang ge cai ngeunah marandi luis nah di benak ahli maripat aya cai nur ilahi ketika dikaluarkeun jelema mararandi tararis ngeunaheun keur ngajina ge datang ka hes kunti istiis dan nundutan kasebahan uduk masalah teman singkolocor cai masya Allah tapi lamun kiai zohir cai mah cai ngan butek kiru biasa sia tas mani di mana di itu bangunna kadinya rodek sia kadaleuna mana kadang-kadang apa sih rebok amat teh teu herang teh herang tas mandi tapi teu herang ya ngajakan urang mandi teu hayang aing sia ge kos kitu embung entek ditaringgalkeun ku jelema Quran aya di nyana hadis aya di nyana tapi jelema eueuh nu daek intifa ngalap manfaat embung mandi nyana di dinya ku sebab naon sebab nyanana ngabutekeun hate eta bae sok baga pikir ku urang sok renungkeun bahasa-bahasa wali-wali Allah ketika geus herang jelema maneangan cai nu herang atuh sia ditu magahan ngaji heueuh tadina aya 200 semua jadi titahan ku ari aya tinggal 3 jeung tihang aya tihang aya sabaraha tihang aya 2 berarti ngaji saurang atuh heuh 3 jeung tihang berarti nu ngaji saurang ulah disalahkeun masyarakat ulah disalahkeun jamaah diri soranganana kurang introspeksi ulah ngomong kieu-kieuina kunaonnya jelema teu daek ngararaji aing ka dinya kabur garoblok kurang dinya mah ih cak urang dinya siana goblok tungtun apa goblok ban lain ngaji hate nah iyalah si hade biniyati kufrin terjadilah pegat Islam yakni
keluar ti agama Islam ku sebab niat kufur. Masya Allah, na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan orang kabehan nu hadir di dia khususnya umum mama dulur-dulur orang muslimin wal muslimat, bapak orang, aki orang, keturunan orang, anak-anak orang jeung tetangga orang, mudah-mudahan dihampura sakabeh dosana, ditendeng dina tempat anu mulya ku Gusti Allah, yakni ditempatkeun dina rahmat Allah Subhanahu wa taala, di kuburanana lega jeung caang, di akhiratna dihidikeun di bawah bendera Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa alladzi khalaqas samawati wallahu a'lam.